Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang tepang deui sareng Kang Arit dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman ayeuna teh seri ka-46. Mudah-mudahan mitra-mitra dina aktivitasna dina danget ayeuna dilancarkeun. Sareng mudah-mudahan mitra-mitra sadayana dina danget ayeuna nuju aya dina kadamangan, boh damang lahir, boh damang batin. Kamari teh dina seri ka-45 nyaeta nuju nyarioskeun Ki Peyek, si Barong sareng si Kapuk anu nuju nyerang ka bumina Aki Darba. Dugi kadinya nya mitra-mitra sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos ieu dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar atuh si Barong ningali mangsaka kahareup meninya kakak. Aduh. Rupa-rupa teh kalau kon jelema. Rek naon? Ari cucuguk jor-jor kahareup. Kitu cek si Barong. Barinya kakak seuri atau mangsaka tele gos ari mangsaka mah cakakak mangsaka ge seuri. Dewek rek asup kana liang irung si Laing. Ngaran si Laing teh si Barong. Dewek tadi ngadenge cek batur si Laing Barong. Pada cek dewek mah alus nama Bang Barongan. Bang Barongan payus jeung ngaran si Laing jeung pagawean si Laing. Kitu cek mangsaka. Atuh si Barong lain di kieu ngentabna disebut Bang Barongan. Edan ujuk gagabah sia nyebut Bang Barongan ka aing. Kitu cek si Barong. Kituna teh si Barong ngajelang loncat. Maksudna mah arek narajang nyaeta ka mangsaka. Gara-gara cepet kacida bobohan ari si Barong mada geus pagawean. Parap si Barong Bang Baran maksudna marek mapeg irung mangsaka. Tapi mangsaka kencang ngalegotkeun awakna heuk los. Eta serangan si Barong nyamos. Tapi ngasakilat si Barong malikeun di awakna. Kitu nate nyusul tepus ku peureub kencana. Maksudna mah maksud si Barong arek ngagedor careham mangsaka. Ai kela kitu cek mangsaka. Bari kitu nate mangsaka gancang narik kuda-kudana ka tukang. Euk los. Serangan si Barong ngageblos. Bari kitu nate euk Barep mangsaka arek ngagedor palipisan si Barong. Si Barong sadar kana picilakaeun. Si Barong rikat ngajaulkeun awakna. Tapi mangsaka teu ngantep musuhna anu ngajaul ka tukang. Jelang mangsaka loncat. Bari kitu nanti ngajejekeun suku katuhuna. Pas pisan kana sirah si Barong. Si Barong ngagoak. Bari awakna ti bebet bro. Ninggang taneuh cakakak mangsaka seuri meninya kakak tur siga anu ngeunah.
Ngas ganti ngaran teh Bang Barongan, cek aing oge, cek aing ge Bang Barongan. Awas abis deui, awas abis. Tacan tiasa mapah jang, tacan tiasa mapah mah tong maksakeun bilih abis. Gitu cek Mang Saka. Otu temerapna kasih Barong lain dikieu nafsuna. Elon kunyuk, elon itu gerak konono, wajah tuk itu. Gitu nate si Barong, padahal hudang. Bojor nati teuneut kana taneuh teuas pogo he atuh menemi rasa. Pok si Barong nyarita. Oh, jomok we sok ieu mah sia. Jomok kunyuk. Itu cek si Barong. Tapi teu kanyahoan. Yeuk. Perep Mang Saka ngapiur. Yeuk cekok. Udah pisan kana gado si Barong. Bari si Barong ngagoak deui. Bari gadona ngawadangeak. Nyarewas nyanyeri. Kuda-kudana pasengsol. Bari langsung dihancak ku Mang Saka. Atuh bojona titeuneut deui. Diteuneut 2 kali, pogoe lumayan 2 kali titeuneut panu tadi ge masih kene nyanyautan ditambah di ayeuna. Pogoe atuh 2 kali mirasa. Si Barong meni nyengir. Bari nyabakan cangkengna. Air nyengirna teh kaluhur ngasin. Cakakak Mang Saka seuri deui. Kumaha ayeuna? Karasa? Ayeuna mah meureunnan lain jamak tapi 2 jamak. Kitu cek Mang Saka. Edan. Aduh ya buyur, ya buyur, gelo ya kana taneuh. Tuas ting. Tuas ya. Edan sia. Omongan ajan waris ya ngomongan. Batuk. Omongan sia. Kitu cek si Barong. Ngabongan kumaha ari si laing. Pandewek aya hareupeun si laing. Mata sia we anu bilang. Ya, aing teh ngajantos sake gedena. Nyebutkeun ngabongan. Mun kitu aing ti tukang kakara disebut ngabongohan. Nah dewek kudu bebeja ke si laing. Punten bade nonjok sia moal. Kitu cek Mang Saka bari ditungtungkan ku ngahahah seuri. Oyok edan. Cucurut basuh sia. Duit lecet sia. Kudu ku ieu sia mah. Oyok. Kitu cek si Barong. Kitu nate si Barongan serepet ngalugas pedogna. Euk, eta bedogna hiuk Bang Baran. Maksudna mah rek narok tarang Mang Saka. Tapi Mang Saka rikat ngagiwarkeun awakna. Heuk plos. Eta bedog ngakanangin. Heuk deui eta bedog si Barong malik ka handap. Maksudna mah rek nyacar pulang, rek ngapaban suku Mang Saka. Mang Saka kehelahan dari sukuna kudu dibikeun ka si Barong mah jang loncat ka luhur. Plos. Sabetan bedog si Barong nyamos. Jeng si Barong loncat. Bedogna ngubek rek ngacak peteng Mang Saka. Eta bedog menik kukurilapan put-put.
Mangsaka loncat ka luhur bari ngagunakeun jurus sabda angin gemblengan ti Aki Darma. Awak mangsaka geus aya tukangeun si Barong. Da antap wara heuk suku mangsaka ajong kana pigelang leungeun si Barong. Si Barong ngagoak pedogna ngaceng jauh naker. Rengana komper nyerek nepikeun kana kelek. Dari antap heuk perut bangsaka nyusul tepus ngapiur gas temi silek deui nanggal pisan kana gado si Barong heuk. Itu cek si Barong kitu na teh awak si Barong ngoleab ninggang taneuh. Sirana anu panggelanan nutug kana taneuh. Gitu cek si Barong bari aduh-aduhan. Anu saterusna si Barong gagerongan gadona asa nyengsel sirahna nyeri tur lenglengan leungeunna komper. Cakakak mangsaka seuri deui. Kumaha Arong? Manawi katampi kumaha cekap sakitu kitu cek mangsaka. Si Barong kagerongan boro-boro bisa nembalan. Ningali si Barong geus roboh jelang si Kapuk loncat terus narajang geus teu loba omongna naon. Barep si Kapuk lempeng rek ngarah tarang mangsaka. Aet sabar cu. Kege bakal kabagian gitu cek mangsaka. Kitu teh mangsaka bari narik suku katuhuna ka tukang atuh perep si Kapuk ngagablos. Si Kapuk nyao pereupna nyamos sret. Kuda-kudana kaharep dipajukeun bari pereupna nyiwuk dihandap. Anu diarah rek ngarah ke kemplong mangsaka. Ningali perep mangsaka nyewuk ngan sakilat digunting ku leungeun mangsaka tina jurus sabda angin heuk. Langan si Kapuk penang pisan digunting ku jurus sabda angin. Akibatna hebat oge. Si Kapuk meni muringis pigelang leungeunna meni linu. Kituna teh si Kapuk bari mundur ka tukang dua lengkah. Cakakak mangsaka seuri. Wayahna ong. Dibonusan kuing. Margi salira rurusuhan. Kitu cek mangsaka. Mangsaka teh oleh ngahehe seuri. Edan manusia bener jorosna aduh tapi bisa dianggap enteng gitu cek gerentosna hate si Kapuk moji karena gerakan anak onuk sakitu cepetna. Bari kitu na si Kapuk narik napas panjang arasa pegelang leungeunna asa rampal basa tadi digunting ku jurus sabda angin. Ayah maju doi ya bonusna kakantun gitu cek mangsaka. Bari merong ka si Kapuk terus masang kuda-kudana gitu teh ramo leungeunna kahareup bari turna anu katuhu diangkat. Siga anu rek hiber kumaha we manuk heulang anu rek hiber. Si Kapuk ngagunakeun jurus kacapi sakti gemblengan Tiki Peyek. Dari tama basa ngalawan Aki Darma. Wah si Kapuk boro-boro bisa ngaluarkeun jurus. Rasa kali nyintrek ge pantih heula langsung ngajengkang. Jelang si Kapuk loncat gerakanna kesit kacida heuk. Rabo leungeunna rek ngapapad beungeut mangsaka. Wah lamun beunang
Lamun benang eta banget mangsaka piraku teu aor-aoran ku getih. Ramo-ramon anu sakitu hareurasna. Tapi mangsaka rikat ngagiwar heuk blos. Serangan si kapuk ngagablos. Tapi orok kaya pitis mangsaka kababan kuramo si kapuk. Untung tenenggel oge ngan saukur kagaris. Tapi sanajan tenanggal sanajan saukur kagaris. Orok kaya salana mangsaka soek. Bari pitis ngagaralang siga anu dikaut ku ucing. Cakakak si kapuk seri asa bungah serangan anak bisa kena. Mangsaka ge cakakak seri alah dia out ucing ucing akal gitu cek mangsaka bari ditungtungan ku ngahehe. Nomerapna ka si kapuk disebut ucing nafsu lain dikiana jeng. Mangsaka luncat deui ayeuna mah ramona rek ngarabu sirah mangsaka. Mangsaka sakilat ngagunakeun jurus sabda angin. Eta ramo-ramo leungeun si kapuk dibabad digunting ku leungeunna mangsaka. Brek. Ramo-ramo si kapuk digunting barengan jeung eta si kapuk ngagoak. Ramo-ramo asar rampal. Jaba panas karasana tur nyeksek. Teu puguh rarasaan. Si kapuk ngoringis. Heuk, mangsaka loncat suku katuna ngajejek sirah si kapuk. Heuk. Goak, si kapuk ngagoak. Awakna roboh. Bari kitu nate kegerungan leungeunna asa rampal sirah nyeri. Tadi dijejek sakitu tarikna. Ditambah genakana taneuh pugoe si kapuk repo. Cakakak mangsaka seuri deui. Ningali kitu kipeyek lain dikeun nafsuna. Ningali anak buah dua nana geus nalamru jang kepek loncat terus narajang gerakan anak kesit kacida. Heuk rek ngarah kana careha mangsaka. Tapi untung mangsaka bisa keneh ngagiwarkeun awakna. Tapi orok kaya arep kepeyek nyauk dihandap geus teu bisa ngagiwar deui. Heuk cekok kena pisan kana hulu angeun. Aduh mangsaka ngagoak. Kitu nate bari mundur ka tukang. Ningali musuhna ngahuyungkung. Heuk, suku kipeyek arek ngahanca sirah mangsaka. Sigana mah lamun peunang piraku terebek ku jejekan kipeyek. Tapi can ge kipeyek keuna suku kipeyek. Kipeyek ngagoak bari kitu nate narik sukuna. Areta wijana geus ngajega hareupeun kipeyek. Wah, aran. Ngabangohan. Awal sak kojok. Ai sewa lain lalaki atuh. Ore omongan teh mah kitu cek kipeyek. Alah. Kulut mah kumawe. Papintar-pintar kita cek wijana. Sia ayang lah orang mantang ngabangan. Ayah kawan ini masih tiarep mantang tinjukang kita cek kipeyek. Ari si lain tadi kababaturan dewek lain ngabongan kita cek wijana. Ayo ngabongan. Ayo ngabongan siak koblok kitu cek kipeyek. Bari anu saterusna kipeyek narajang deui peurepna anu beuleud rek ngagedor sirah wijana. Wijana rikat narik kuda-kudana ka tukang, tapi kipeyek rikat nyusul tepus ku peureup kencana. Nyawuk rek ngahanca hulu angeun wijana. Wijana sadar kana picelakaan
Rekat Wijana ngajaulkeun awakna kaluhur tina jurus sabda angin. Bari ngajajakeun suku ngarah kana sirah Ki Peyek. Yeuk. Tapi Ki Peyek mapag suku Wijana kurawelan leungeun tina jurus kacapi saktina. Nyaho suku narek dirawel, Wijana rikat ngalabukeun awakna dina jurus sabda bumi. Celek suku Wijana nincak taneuh, bari kitu teh Wijana heuk perep buluna arek ngagedor careham Ki Peyek. Ki Peyek sadar kana picilakaeun. Rikat Ki Peyek narik kuda-kudana ka tukang heuk plos, serangan Wijana ngakablos. Tapi Wijana rikat nyusul tebus kuleungeun kencana dina jurus sabda bumi. Gerakanana tarik jeung ngandung tanaga anu kacida rohakana. Tapi perep Wijana dipapag ku perep Ki Peyek dina jurus jambret kacape. Heuk tuk. Dua perep diadu, sora tulang meni ngabeletruk matak inu kadengena. Ki Peyek leungeunna semu ngerepeng, da lamun lain kena ka Ki Peyek, wah duka kumaha akibatna. Ki Peyek gancang ngarobah kuda-kudana, bari kitu ngajaulkeun awakna kaluhur. Awak Ki Peyek ngalayang, bari ramo-ramona rek ngajambret sirah Wijana tina jurus jambret kacapi saktina. Wijana wede jalan, iwal kudu mapag eta ramo-ramo Ki Peyek. Tangan Ki Peyek anu saterusna Wijana dipapag ngagunakeun jurus sabda angin. Bari ngagunting ramo leungeun Ki Peyek. Heuk prek. Dua jurus diadu. Ki Peyek leungeunna ngerepeng panas tur nyeksrek. Anu saterusna Wijana nimpukeun perep kituna teh dina jurus sabda angin. Gas teh misileuk deui. Kagemplong Ki Peyek keuna pisan ka nanggal ku perep Wijana. Heuk. Oh! Ki Peyek nakoak. Awakna ngoleweng. Pru mamru isusud kana taneuh. Kok Wijana nyarita, "Kumaha baraya? Rek dituluykeun atawa moal?" Kitu ceuk Wijana. Eran sia. Batuk lompat taruk. Kitu ceuk Ki Peyek prajat hudang deui. Kituna teh bari ngalahan kacapina anu disolendangkeun tina tonggongna. Ki Peyek mundur ka tukang salengkah. Anu saterusna Ki Peyek narajang ku eta kacapi saktina. Gerakanana ngandung kakuatan anu kacida rohakana. Eta sambaran kacapi saktina karasa mawa hawa anu kacida panasna. Ahab matak tutung kana beungeut. Gerakana cepet kacida. Dina gerakanana hampir teu katempo ku panon. Tapi sok sanajan kitu, Wijana masih keneh bisa ngakiwarkeun awakna, tapi hawana tetepe ngaheb kana beungeut. Takanyahoan eta kacapi Ki Peyek rek nyamper kana awak Wijana. Heuk, jreng, Wijana loncat ngajauhan serangan Ki Peyek. Bolong babor sia, konyok. Awal babor sia. Ayo sia ngarepan. Odong loncat, odong kabur. Kitu ceuk Ki Peyek. Bari kituna teh Ki Peyek loncat darajang deui. Sora kacapi saktina manebang baraan. Wijana rikat ngawatek ajian sabda angina keur ngimbangan gerakan nyaeta gerakan Ki Peyek
anu ngagunakeun kacapi saktina sepuak tos